Hmm. Uyana tambahan di 30% lah. Terus suhu minyakna taikeun 120 genep untung 127. Terus ngagorengna make sendok kai. Urang bakal beunghar nae. Heeh, Do. Urang jual keripik ieu. Terus keripik ieu bakal laku. Urangnya keripik go internasional. Terus urang meuli sapeda. Beberapa ka tukang, urangnya seedo papanggih babatan di urang nu ngaranna teh Tias. Nah, heueuh si Tias teh ayeuna teh boga perusahaan keripik nu ngaranna teh Neng Tias. Nah, ayeuna teh si Tias teh kaya raya, mobil lagi Mercy. Sidi na jero mobilna original kabeh eueuh kawe-kawean. Nah, jadi urang jeung si Onan teh kainspirasi keur nyieun keripik sarua jika si Tias eta. Salam sukses. Salam sukses. Salam sukses. Aduh, ampura ya sih, ngundang maneh ka kontrakan urang doaan. Tak kurang naon. Sekalian adi isupan memuluk lah di Singapura. Bari nempo-nempo imah kumu. Oh, jadi kumaha? Nah, jadi urang doaan arek terinspirasi. Arek usaha keripik siga Tias. Oh, hade atuh. Da usaha juga orang tuh meureun kudu aya saingan. Mahnya orang hungku nu beunghar sorangan. Benar. Bisa. Oh, jadi masakan di mana? Tidak beda tuh. Selalu masak. Urang masak. Tadina urang masak. Mana Paulin? Terakhir mana yang masakan ke dari urang? Nah, asaan ya. Ini chicken gordon jena urang. Kenapa? Nah. Nah, orangnya kok cegah kemana? Jadi keripik aja kumaha? Nah, jadi si keripik teh kieu teu ada jeung eueuh levelna. Oh, maksudnya teu ada jeung eueuh levelna. level sama keripik biasa. Lain. Oh, jadi kayaknya nu urangnya ya hiji hal nu ti pamajikan katilu orang. Di bahasa Indonesia nama keberhasilan datang dari kerja keras. Jadi nu mimiti kudu aya sales. Nu kedua kudu aya revenue. Lamun sales nya pemasukan. Revenue masukan rugi untung lah. Orang boga imah deket-deket dia, tegede sih, tapi nya rame lah. Bisa kemana nih dagang di hadapan rumah? Sip. Lapar. Jangan coba lanjut. Kenapa? Mado? Gitu lah. Maka kurang rasa kusut gitu. Saya tamat tiba bawa lagi emang kusut meren. Maksudnya teh nambah kusut. Kunaon? Jadi kieu Kang, saya teh jeung si Moge teh keur diet. Diet. Mumun. Nak ke diet kunaon? Jadi kieu tah mangkungna mah Kak,
pangabetnya. Sama kaina mungkinan gendut. Kiraku ieu teh neng oge nu gendutan mah. Mungkin meren mau bisa mau yang di luhur genteng deui. Ya terus kumaha tuh ame begang dieu? Hayu urang giat. Jadi amang teh nya si Maudi terus 2 poe kitu geus teu dahar. Hah? Amang bangunna keletik pernah tidak keluar atau masih? Geus lah, masak di. Cobain namanya telepon si apa? Kiripiknya ke siapa dulu? Bang, Oh mas, kita masih di mana kene? Untrang, istri beda. Lulus gitu ih. Mana masih pusat kene lihat, mang? Kemaksakan coba, mang. Si gering, ya namun gering. Saha coba anu nyesehan, dikubahan. Untrang, aku oge percantel sama Ludi. Tiga nama kuat kene, kuasa di dunia. Maudi, ke warung masak kecap. Muhunnya. Hah, do. Nah, kurang boga ide ya. Naon ide? Kumaha? Namun kirpik ieu, kurang rangkeun make artis. Nah, beda. Yang mah. Nah, asal teh kurang ngiluan ketik rek spasi Raffi Ahmad. Terus mana nanti ngabalas pakai nomor si Raffi Ahmad. Tapi kelak. Soalnya pernah ya kayak artinya. Wah, keseragan mah ya teh teh. Oh, yes. Jadi ingat ke mimpi di dalam, tapi ya dari teman, pakai meja. Terus Nah, terus bukan aja sih orang dagangna langsung PKB. Nah, jadinya orang harap yakin bahwa orang bisa menghargai dengan kripik eta. Namun mana enak jika orang terus beberapa aja masuk ya, langsung we investasikan KB harta nu mane boga. KB. 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 Terus tong aku deui lah. Pokona mah pasti mana bisa dengan orang ayeuna gitu. Halo? Oh nya. Kalau di harapan imah ya. Aduh, panas. Tungguan we nya di kafe. Kafe urang, mana aku? Ya? Yuk. apa mana dua? Ya dua tuh dihajar sih, bisi HP dulu jadi legit gitu kan. Ada aku. Tong salah, lamun mana geus begat di orang ayeuna, tong kedua kieu dalam kan bisa kabar itu mana. Nangis si sukses. Oke. Nun. Yuk. Ya, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Sting, lagu. Kiripik. Neng, kiripik neng. Neng, kiripik. Aduh, mana wae atuh. Gimana wae tuh? Ngacingir gitu, sedahar bangunannya. Oh iya, orang ngakukeun kesan badag lah. Fix Maudi. Urang geus ting kumaha carana isian ieu bedeung anu kosong jeung lapar. Pikiran urang tinggal hiji nyata
goreng mie keripik di pinggir jalan ke gantian keripik si Kang Onai jeung Kang Edo. Mang, besar mang. Tapi oke nai. Tapi untuk oke tapi kurang salapu lupa gitunya. Biasa lo banyak ngomong pada. Alay, tawa cemen nu ngadahat mah. Parkir di kurang mau rasa anu levelan. Kembali seutik. Nah, ayeuna mah urang jual kabeh nu aya di imah. Terus urang produksikeun si loba tak kiripik. Oh, oke. Woi. Hai, aya kene woi. Aduh. Ya, tadi paritan. Ya sih gara-gara dijualan kabeh ya. Tapi kunonya terlaku keripik teh kabeh. Dan nanya. Nah, bangkrut ngeureunya ieu teh. Halo. Kunaon, Mang? Lapar kan, aduh. Jadi, orang mau bisa papangidi jeung Gia. Muka hiji, manehna sok ngegelan kudu. Iya, kurang we soalnya. Hai, kasihan. Suara-suara kieu ada suara. Ayo lah. Tuh, biasa dah. Kok ada kieu? Muka dua, manehna sok saeutik ngadramatis. Ya, baik nih. Hai. Coba saya kenapa kita Jadi si Gia teh gabungan ti mantan-mantan urang saencana nu urang teu resep. Jeung ayeuna urang arek ngomong ngajauh di manehna. Yo, WhatsApp yo. Apa kabar? Baik setelah ketemu kamu. Banget, lebat. Orang yang si Alma geus deket di orang. Orang geus loba kecocokan jeung si Alma. Jeung di poe ieu urang bakal nembak si Alma. Urang yakin di poe ieu si Alma bakal nerima urang. Mama, urang rek ngomong sesuatu. Naon? Mama mau enggak jadi Bentar. pacar? Orang ada ngomong sesuatu. Mau Orang gimana? Cocok gak sih? nya cocok lah. Emang teh ingat kamari urang duaan juk di jalan sabari ngalewan ngaliwat. Woi, Mang. Eta bibir atau martabak? Ini gede. Cewek tercantik di kelurahan. Oh. Makasih deh. Cewek tercantik di kelurahan. Kurang serangan karak rajin band anu ngaranna The Pembantus anu karak ngaluarkeun single judulna Cewek Tercantik di Kecamatan. Jeung urang nyiptakeun lagu anu kadua judulna Cewek Tercantik di Kelurahan. Alhamdulillah eta single teh laku jeung masyarakat loba anu resep. Alhamdulillah. Tinggal 250 kali jadi bisa pakai nama. Punten Kang Teteh. Cewek tercantik di kelurahan. Oh. Cewek tercantik di kecamatan.
Iya, orang ngobrol lah. Ngobrol lah sekarang. Pan bapaknya di dia produser rekaman. Rekam lagu sareng bapak. Mau aku badai pisan, Mbak. Aduh, Tapi akangnya ya aku kudu tanda tangan kontrak lah sareng bapak. Cuma badai atuh Kang. Tuh, pisan Kang. pedap. Saliki. Ngomong pisan Kang ya. Pedapnya orang Beranla itu asisten bapak. Yes. Akhirnya orang bisa jadi artis. Hai, kenapa? Soalnya tadi macet. Ya udah, ayo ngomong. Nggak ngomong. Onai, mangga lebat, ibu tas masakan sangu, ayo. Oh iya Bu. Punten Mai, eta mama arek mulih di luar kota. Oh. Ayo lebat. Sebenarnya sih Indonesia itu terlalu pintar buat kita. Orang-orangnya banyak yang nggak bisa pakai deodoran lah, bedak tebal banget lah. Mending kita pindah ke Rusia aja. Yang orang-orang itu pada normal. Kumaha Rosen? Maunya Sebenarnya lami teh pembuhana. Ah, mau masuk gitu. Tahu ada atuh, cocok dah cocok. Sedap, harus kampus. Halo? Halo? Oh, balik ke bumi. Minggu payun Satya tos saya di Indonesia. Satya balik pindah ke Rusia. Satya balik pindah sareng Elma. Sum bubugan kita ibu sok jadi kayak mutan ke apana gia. Punten ya, jadinya di tekieu. Biasnya. Baby, Adil, candakan bapak surat kontrak. Iya, Pak. Astagfirullah. Iya malah surat kontrak sih teh. Iya mah biasa. Mun Pak, abdi salah, tapi abdi bakal jadi asisten setia. Tuh kan, bukan ya. Asisten abdi jelek ya. Ah, nanya nggak begitu biasa. Jadi kan cuma akang biasa badek. Iya, tanda tangan kotak. Sababar HP ka tukang. Ulah coba diajak. Eta biasanya di bahasa Sunda kenapa? Mending detiknya bahasa Indonesia. Apa yang kita tidak punya seakan lebih indah daripada apa yang kita punya. Kenapa? Soalnya Satya hal Indonesia. Soalnya Indonesia nyantai yang Orang ditinggal. diajar apa yang kita mau sama dengan apa yang Kang Aduh, Kang, jangan mah ini nanda tangan kontrak deh. yang nu terpenting kurang kita kudu nyaman pasangan tapi yang kurang kudu mencintai seseorang dengan sebenarnya mengerti rasa bahagia dengan ketidaksempurnaannya dia ada itu jadi kebobolan. Maaf kalau filmnya nggak sempurna. Oke. Aku nggak ada. Maaf kalau filmnya nggak sempurna Pak. Ini kita masih belajar Pak. Nggak apa-apa kali Pak. Tadi nilainya
Ya, ini 1 minggu. Ini kita 1 minggu buat ngajak cuma buat bapak. I love you bapak. Tunggu. Kita semua